Bismillah. Nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng sim kuring Mang Ian kidemang Gunung Halu tiage dengan anu pangkasepna sa Jawa Barat cek ma eta ogenya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-16 karya Kang Cepi Setiawannya urang Sumedang tadi palawargi. Dina subjudul episode ka-16 ayeuna nyaeta Bray Kolenyai. Kumaha salajengna ieu lalakon wira teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. YouTube sim kuring aya 3 Kidemang Gunung Halu teras dongeng Sunda Mang Ian sareng kisah tanah Sunda. Di subscribe-nya da bager, da gratis subscribe mah tuh ai kamu. Supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na sim kuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa jantan rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, bari ngarumpi jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibunya. Kanggo bapak-bapana bari nyantai nyikopai siapkeun cikopina nya meh nyantai ngabaheuhai bari ngabayangkeun bohai dina dongeng maksud teh. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajahit motong obrasna, di tempat cukur asgar, di pabriknya, di pabrik sepatu, di pasar, di kantor, di perjalanan bari nyupiran pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya ulah hilap di like di komen dina alur caritana kumaha pendapatna kumaha nya. Atuh nuhun kanu tos kararomen anu biasa komennya pokokna masing bagja sing panjang umur sing sehat sing jemar rezekina nya sareng ulah di skip deui iklan ada pemasukanana tina iklan ai kamu YouTube mah. Tah sim kuring mah da sanes ngadongeng dina radio sapertos kapungkur ieu mah etang-etang parodi we nya ngamumule seni budaya basa Sunda ngahirup-hirup di itunya khusus dina widang dongeng Sunda. Saumpamina nu ngaros kahibur ku pedaran dongeng sim kuring teras hoyong apresiasi biasa kana nomor dana ieu teh nya ya tawa ieu nomor rekening sabaraha we saikhlasna nya atuh pamugia ieu carita sing tiasa janten ladang amal oge kanggo pengarangna nya tanya eta Kang Rompis ieu mah Kang Cepi Setiawan nya ai Kang Rompis mah Kang Yepi Cahyadi. Ya, pokoknya mah anu tos ngahibur urang sadayana wasilah karya-karya anjeunna sing ngalir gitu sing janten ladang amal pamuka panto kabagjaan rezeki ya. Bari ngantosan pedaran-pedaran dongeng nu sanesna nya supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-16 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Pabeberang di warung Bimimin anu meuli pilih genti datang jeung indit ukur sababaraha urang anu katempo ngobrol bari jeung ngopi haseup rokoting pelenyun bangun rek milu nepikeun eusi obrolan sangkan beuki jauh katampa ku sakumna warga Bakanjati. Jadi benernya si Aja teh kapanggih ngagoler di jalan ceuk Adang bari nyekel gelas kopi. Bener pisan Mang, kuring sorangan nu mimiti ngadenge gorowokna teh tarik pisan tangka ngawuhan komo puting keur kaitung ti iseun apanan sorana eces kadenge nepikeun ka gardu tembal si Sarip ari anu matak si Aja kapiuhan teh nah bener alatan ningali jurig da teh tuh apal ari nu jadi sababna mah dah harita teh si Aja geus kasampak ngagoler
jeung deui sanggeus ditulungan ku si Hendy tuluy dianturkeun balik teu kungsi nalai kumaha jujutanana mang. Si Hendy adang katempo kerung. Oh, can apalnya eta adina Mang Darman nu kakara datang ti Puntas. Oh, aya di dieu nya. Geus sababaraha poe ieu aya di dieu teh. Itu geuning Mang Udin. Yap ka dieu Mang. Urang ngopi gurayu. Ceuk si Sanip bari nempo anu anyar datang. Dah Mang Udin ada ngajak sasalaman. Pangestu dang. Geus lila sigana teh nya. Eta geuning gelas kopi teh geus karidodokna. Walon Mang Udin bari nyerenge. Acan lila Mang, tapi ari kopi mah gampang, kari nambah deui salse ieu. Cikan Bi, kopi keur Mang Udin nya, nu hideung pokona mah. Adang Mairan bari tuluy mesen kopi. Tah geuning, Mang Udin aya ka dieu. Cek Bi Mimin nyelengkeung ti jero warung. Nya Bi, tas nempo Mang Hasan, tuluy we sakalian nyimpang ka dieu. Ai nya, kumaha kabarna ari Jang Hasan? Bejana sarua nempo jurig oge di gardu? Bi Mimin males guneman bari ninyuh kopi. Nyata nu matak atuh ari sugan teh nu leuwih cager, sing horeng katutuluyan geuningan. Karunya teuing nya, tapi da teu ngabibisahan ketang. Buah kami oge leuwih parna mun seugnya panggih mah. Ieu kopina bisi kurang amis mah bebejawe nya. Cek Bi Mimin tuluy ngaleos sanggeus neundeun gelas dina meja. Pok Mang Adang Mairan meuni sapeuting reujeng atuh nya. Ih, puguh nya. Dalah urang oge teu nyangka bakal kejadian seperti kitu nya Nip. Walon Udin bari ngareret ka si Sanip. Nya, tah basa Mang Adang jeung si Hendy nganterkeun si Aja teh. Pan uing mah balik deui ka gardu. Barang anyog, nah atuh mending ngagebeg pisan. Ujug-ujug reuas we nu kacida dume nempo Mang Hasan kasambak keur ngababengkang. Si Sanip nyarita bari pepeta jiga pisan nyapertikeunana teh komo basa ngebrehkeun kareuwasna. Hadena tadi peuting lain bagian ronda deka. Mun nya teh, Geus tangtu milu soak meureunan. Ceuk Adang bari nyokot gorengan. Pok Bi Mimin milu nyarita deui. pancek kami oge lemur urang teh kudu diruat. Geningan? Sok kami rek nyumbang 2 juta. Lamun lemur urang diruat mah. Ngomong kitu nate bari malikeun goreng tahu dina katil. Tapi bisa jadi lembur urang teh memang kudu diruat euy. Adangnya tujuan ka Bi Mimin. Celengkeung si Sanip Mairan. Satuju deh kah? Geus lila teh joget euy. Mantep lah. Keun urusan organ jeung artis nama. Wing aya kawauhan anu boga grup organ. Dijamin rame pokona mah. Sugan lieur maneh mah Sanip. Maknya ngaruat lemur nanggap organ. Ceuk Adang ngagebes. Biasana oge nanggap wayang adi ngaruat mah atuh Sanip. Mang Udin milu nempas. Oh, ari sugan teh. Si Sanip ngabalieur bari ngahuapkeun gehu. Mang Udin ngageserkeun diukna laju nyarita leuleuy. Lain euy, ku kajadian tadi puting teh, uing mah jadi aya pamikiran lain ka si Hendy. Pamikiran lain kumaha ieu teh? Si Sanip malik mencerong. Eta budak teh lain jalma samanehna sia. Maksudna kumaha ieu teh? Aya kabisa cara dukun? Adang motong kalima. Si Sanip nyelengkeung deui. Oh heuh nya, bisa ngubaran anu kapiuhan nya Mang. Pok deui Adang nempas. Alah teu aneh atuh. Ari anu kapiuhan mah babari ngubaranan oge. Kari olesan balsem atawa minyak kayu putih kana irungna. Langsung ngulisik sadar deui ta teh. Mang Udin rada tugeunah oge ku caritaan Adang teh. Lain urusan nyagurkeun anu kapiuhan wungkul. Geus puguh eta mah. Boh si Aja boh Mang Hasan duanana oge sadarna teh sanggeus diusap ku si Hendy. Tapi nu mata kuring yakin yen si Hendy teu samanehna teh, manehna siga nu bisa ngomong jeung bangsa lelembutan. Ah, piraku Mang. Si Sanip beuki mencerong. Tah teuing atuh ari kitu mah. Ceuk Adang ngomongna mimiti leuleuy.
Aslina oi, kuring sorangan nyaksian. Basa balik nganturkeun si Aja, manehna ngadadak ngaraneuk bari ngagero. Ni cenah. Sarua jeung basa di jalan teh haningan. Inget teh Nip? Oh heuh nya, uing inget mang. Harita teh urang pahibut nulungan si Aja. Tapi si Hendy mah kalah rutret bari gegeroan. Pan urang mah teu nemponan naon nya. Oge kitang. Anak itu masih ini teh bener-bener lain jelema sabong brong. Si Sanip nyarita bari tuluy leleb ngahuleng bangun aya nu keur di pikiran. Bimimin nyelengkeung deui. Naon? Didenge-denge teh jang Hendy lain jelema sabong brong. Oh, abong culi lain tahun. Uruskeun we tah gorengan bisi tutung. Cek Mang Udin bari nyerenge. Atuh da penasaran ye. Ongko kami mah ka eta budak teh asa kungsi panggih samemehna. Tapi teuing di mana? Jeung deui tina sikep atawa omonganna teh asa lain budak anu anyar panggih. Teuing narasaan kami wungkul kitu. Tuh, pianti ceuli lain taheun teh rayungan oge bimimin mah. Beda si Hendy kasep meureunnan. Gandeng si Sudin, ka kami teh mending ngarekeun pisan. Kitu obrolan anu lumangsung harita di warung Bimimin. Ngeunaan si Aja katut Mang Hasan, akhirna jadi kacapangan sanggeus panggih jeung jurig bungkeulekan. Lian ti eta ngaran Hendy oge mimiti disebut-sebut dina mang pirang obrolan. Langit geus mimiti robah warna, sumirat panun poe ngempur ti tungtung kulon. Geus teu moreret deui kari alum anu dipirig hiliwir angin leutik. Wanci pasosore ditepas imah Mang Darman, dumadakan tingtrim ati ku nempo endahna pasawahan. Tapi kaayaan kitu teh pikeun Wira mah beda karasana. Aya guligah jeung marojeng ja anu keukeuh ajol-ajolan sajeroning hatena. Pipikiran pabius cuscos teuing ka mana. Geus puguheun ngeunaan dirina nu teuing iraha bebas tina nyamur jeung bebas tina sagala tuduhan ngeunaan maotna Neni. Can deui nambah ku urusan anu samemehna teu ieu disangka-sangka, ujug-ujug kabaud ku masalah jurig bungkeulekan. Sabot keur ngalamun, Wira ngadadak curing hak basa ngadenge suara motor Mang Darman ti kaanggangan, teu lila katempo geus asup kaburuan. Mang Darman ngalengkah kawas nu seunggah, awahing cape sanggeus sapoe jeput nohonan kawajiban salaku pagawe, bajuna geus teu rapih deui, rada karijut jeung saeutik kotor. Kitu deui buukna geus teu katingali luis, teu cara basa indit nepikeun ka ngajiripit. Assalamualaikum. Aya di ieu maningan jang. Pokna bari geek dina kursi. Waalaikumsalam. Nuju teu purun mios Mang. Temal Wira bari ngisedkeun diukna. Sanggeus ngalaan sapatu, Mang Darman tuluy nguniang. Kabeneran atuh. Ke amang rek maneh heula nya. Aya pi obroleun ieu teh. Oh, mangga Mang. Beres mandi jeung disalin, Mang Darman nyalukan Wira anu masih kene aya di tepas. Di dieu ngobrolna jang. Pokna bari diuk dina kursi di rohangan tengah.
Wira haget asup ka jero imah, gek diuk dina kursi pahareup-hareup. HP si Jenat teh geus jadi, tah cikan hirupan jang. Oh, mangga. Wira haget nampanan, klik di hirupan, brai layarna ngagebrai laju hirup ka layan normal. Sajongjonan Wira neuteup antep kana layarna, ngarasa kahudang ingetan ku alatan nempo foto Neni anu dijadikeun wallpaper. Panonna meh teu ngiceup, lain pedah Neni anu geulis, nu puguh mah keur ngawasa diri awahing sagala rasa bet dumadakan gumulung sajoroning hatena. Aya kasono, aya kasedih, aya rasa salah jeung tangtuna aya hanjelu dumeh moal bisa panggih deui. Jang, kalah ngalamun di sono kasih Jenatnya. Mang Darman ngagareuwahkeun. Alhamdulillah ieu HP teh tiasa normal deui. Temal Wira malibirkeun omongan bari jeung katara samarpola. Oh, sing horeng teh ukur ganti baterena. Ari anu sejena mah aman cenah. Sok geura pariksa. Ceuk Mang Darman bari mesem. Mangga Mang, urang cobi parios galerina. Klik sababaraha kali, brai Mang pirang foto Neni. Wira ukur scroll sakedeung saterusna balik deui kana menu. Tepati di tengetan teuing sabab aya nu ngahudang rasa panasaran dina aplikasi anu lian. Muhun data nama aman Mang, manawi bade dicobian ningal WA-na. Tah eta jang, sok buka kainya. Sanu nyaho tidinya menang info. Klik deui, brai layar HP mintonkeun chattingan. Lumayan seueur geuning Mang. Leungeun Wira tuluy scroll ti luhur nepikeun ka handap. Cing buka hiji-hiji ti sawae, tuluy tempo eusina. Wira teu baha, unggal eusi chat dibuka jeung dibacakeun, nu ti indungna, ti dulurna jeung malahan mah aya oge sesa chat jeung dirina basa Neni menta dianteur ka pasar. Wira kaisinan mun segudu macakeun eusi pagunuman anu can kungsi dihapus. Mangga diaos ku amang wae ah. Pokna bari mikeun HP kawuh pasemon bareube. Hehehe, eranya cikana tuh rengse macana. Mang Darman teu ieu loba komentar, ukur seserengehan sorangan. Cing nu ieu ye, saha ieu teh? Oh, Pandi, ceuk Mang Darman. Pandi? Wira ngajenghok. Nah, bangun nudul waski itu jang. Pandi teh kantos aya hubungan jeung si Jenat. Mung waktos eta mah Neni teh ngangkeun tos putus. Cing urang bukanya. Barang dibaca, Mang Darman jadi robah pasemon. Keke, nah geuning eusina teh kieu ye, geura ye. Oh, geus boga nu anyar paingan atuh. Pikeun amang mah ieu teh ngodang curiga pisan jang. Mun dalah abdi oge sami. Cobi ningal titi mangsana Mang. Gap HP ditampanan. Wira nengetan, red kana tanggal jeung waktu chat dikirimkeun, leng ngahuleng sajongjonan. Pami ningal titi mangsana mah, ieu teh dikintun waktos abdi sareng Neni ka acara undangan. Rupina dina waktos eta teh si panitos aya di tempat hajatan. Teras ningal abdi sareng Neni dongkap sasarengan. Tah. Ana kitu mah si Pani teh timburu atuh meureunanya. Biasa janten Mang. Paingan atuh abdi emut basa waktos teh undangan teh Neni janten teu seueur nyarios, teu sapertos basa miosna. Jiga nama Neni teh masih kapikiran ku si WA ti si Pani beureunannya. Mang Darman tuluy ngahuleng. Biasa janten Mang. Abdi ge ngaraos tugeunah mana basa wangsul teh. Malihan madugikeun ka ngemut-ngemut bilih aya kalepatan anu ngajaheutkeun Neni. Coba tinggali deui, Neni ngabales teu? Henteu mung diaos wungkul tuh. Paingan atuh pami kitu mah Neni janten robisi ke basa wangsul. Amang ge kungsi ngadenge ye Neni teh hahadean jeung si Pani budakna Mang Udin. Mang Darman tuluy ngahuleng deui bari nangkep harigu. Muhun lumayan lami, teras putus. Mung abdi teu terang naon masalah nama.
Daharita teh abdi oge teu acan resmi disebat kabogoh nuju PDKT pami sahur batur mah. Balik deui ka si Pandi, amang kakara inget ye, eta budak ayeuna teh keur eueuh di lembur. Mang Darma nembal bari ngekesek kuntung rokona. Teu aya di lembur, Wira bangun anu reuwas, nya jeung ku kabeneran teh ti sapra kajadian eta pisan deui. Jep taya deui paguneman anu kapireng. Teu Wira teu Mang Darman sarua pada ngahuleng. Wira masih neuteub layar HP-na, ramuna teu ieu katingali tuktek deui noelan layar, hate jeung pikiranana keur nganjang kanu jauh. Biur sampiur teu pugu, breh si Pandi, breh Neni pilih gentina rembongan dina ingetan. Saterusna ngahubungkeun kana eusi chat anu geus dibaca, aya kapanasaran, aya rasa curiga, samalah aya saeutik kayakinan yen si Pandi teh mangrupa jalma nu keur diteangan pikeun muka lalangse maotna Neni. Cing tingali deui, sugan aya pesen ti nu sejen jang. Kituna teh leungeun Mang Darman bari ngarangkong gelas dina meja. Tah, ti sajang sok bacakeun. Nami anu ngintuna mah aya Jio, catna teh sapertos kieu. Kaundangan jeung saha sareng Wira. Oh, ke dupi aya Jio teh sahanya? Ceuk Wira bari ngahuleng. Aya Jio mah hartina bapana si Jio meureunannya. Mang Darman ngagereneng. Oh, abdi neme emut. Eta mah tangtosna oge rakana nyaeta ku Dasrip. Pan putra paku teh namina Jio. Ai heueuh bener jang. Nya ari kitu mah wajar, tapi heuh teu matak nyurigakeun. Sajongjonan Wira ngahuleng bari keukeuh panon mah museur kana cat nu aya dina layar HP, laju ngageurentes sajeroning hatena. Wajar, tapi kuring mah justru nganggap teu wajar. Apan ku Dasrip teh dina disebut lanceuk oge alatan kawin kabunena, lanceuk teges Neni. Nah wajar nepikeun ka ngirim pesen model kitu kanu jadi adi beuteung. Ngalamunkeun naon jang, meni leleb kitu. Punten, rupina abdi kirang sapagodos pami eta pesen dianggap wajar. Ih teu naon, malah kudu kitu. Kudu boga pamanggih anu lian, ngadah urang teh teu poekeun. Komo ieu urusan panalungtikan. Tong borok ku hal gede jeung nyampak, dalah ku hal anu leutik jeung teu pati atra oge kudu jadi perhatian. Muhun eta pisan anu ngadasaran abdi janten nganggap teu wajar teh Mang. Teu naon, amang mah resep mun dina gempungan atawa diskusi aya pamikiran anu beda. Ngan pedah kudu make alesan ulah make rarasaan. Kitu Lin. Cing sok, naon sababna bisa dianggap teu wajar teh? Sakali deui hapunten ieu mah nya. Upami ditengetan deui ku Dasrip teh sapertos anu ikut campur kana urusan pribadi Neni. Atanapi tiasa oge disebat aya urusan pribadi. Cobi geura kaundangan jeung saha? Kitu nu kasratna teh. Ya wajar nanya kitu kanu jadi adi beuteung mah. Nya bisa wae rek ngajak init bareng meureunnan. Tah muhun eta pisan Mang. Tiasa janten ngajak sareng kaundangan. Nanging pertanyaanana, nah sareng teh dina hartos sakulawarga atanapi ku Dasrip sareng Neni wungkul, maksad teh mung duaan kaundangan. Jika nama ngajak sakulawarga, sakalian jeung Nena oge meureunnan. Kawitna mah abdi oge nyangki sapertos kitu, nanging saparantos Neni ngawaler sareng Wira. Di dieu abdi menakal anu disebat teu wajar teh. Ku Dasrip mung nyerat, oh kumahanya duka mung raraosan wungkul kitu. Eta waleran nu sakecap teh sapertos ngagambarkeun Wira nyelang ngarandeg jeung katempo bangun anu bingung kupi omongeun. Amang mah aya dina posisi netralnya, teu bilu ka sasaha. Naon anu jadi pikiran hidup teh amang oge ngarti. Bisa jadi maksudna mah meureun. Oh nya geus satu hari kitu mah. Tapi amang oge sapamedegan deui. Bisa jadi oge eta jawaban singket teh ngagambarkeun rasa kuciwa. Terus pisan Mang, kitu pisan anu dipimaksad teh. Sareng deui apa Neni teh adi beuteung ku Dasrip. Sanes adi tegesna. Alah, amang kakara kapikir jang. Nya oge nya, ieu chattingan teh bisa dianggap teu wajar. Sanajan ukur kalimat anu basajan. Jadi kepikiran oge tungtung nama. Harita amang kungsi lalajo film Ipar Adalah Maut deui. Bener oge.
nyurigakeun imajang. Nah sanes bunena nu naros kitu teh nya. Wira ngolongan bari seuri leutik. Nya. Leng Mang Darman ngahuleng ku Dasrip Atra dina sawanganana. Beungeutna dedeganana jeung sikepna bruh breh narembongan ngeunaan sikep bet ngadadak inget kana omongan Wajuma anu nyebutkeun Kami mah apa luar jerona. cenah Mang Darman katempo rumahu. Taya dicat anu sanesna Mang, mung sakitu. Wira neundeun HP kana meja. Tapi urang geus manggih bahan keur panalung ti Kanjang. Pang-pang nama ngeunaan si Pandi heula nu kudu jadi perhatian. Bari jeung teu nyapirakeun oge ngeunaan ku Dasrip. Muhun Mang, abdi sapagodos pisan. Ngeunaan si Pandi mah nalungtikna teu kudu neangan heula jinisna. Kari deukeutan we Mang Udin nu jadi bapana. Gali impo kalayan lantip. Wawulin jeung Mang Udin, maksud teh hidup nu nyamur salah ku Hendi. Geus wau jeung Mang Udin can. Abdi terang Mang, malihan mah Hendi tos kasebat akrab sareng Mang Udin mah. Tah ari kitu mah komo atuh bakal leuwih babari. Muhun, kini cobian. Ngan lamun ngeunaan ku Dasrip, ieu mah lumayan rada berat jang. Leres Mang, abdi teu gaduh akses kanggo ngorek katerangan. Nya tapi keun bae. Sugan isu keto aya celah nu kabuka. Mugi atuh Mang. Di jero imah ngadadak tiiseun leleb dina lamunan sewang-sewangan. Hatena sarua ngarasakeun campur aduk anu teu puguh, panasaran, curiga jeung pabentar sangkaan. Lalangse masih keneh kandel mindingan, can bisa kabuka sapinuhna ngarah Nenggang jeung Atra. Ngeunaan Pandi ngagantung dina pikiran, kitu deui ngeunaan Dasrip ngagendat dina rarasaan. Di luareun imah langit mimiti robah, panon poe geus bener-bener nyumput satukangkeun gunung, sumiratna ngajadikeun megating arudat warna beureum. Angin leutik ngahelaran we landang daunan, kitu deui jukut jeung pare aroyag lalaunan. Wira nyawang kanu anggang ngaliwatan jandela, teutupna alum sadar sapinuhna jalan kahirupan anu rek disorang teh tengah bulungbung saperti kahayangna, tapi nanjak jeung bari bulak belok loba pengkolan, aya seunggah anu ngancik dina hatena, sakapeung kapikiran milih init jeung teu malire. Tapi manehna sadar sapinuhna ku cara kitu teh tangtuna sarua jeung ninggalkeun tanggung jawab. Leuwih milih hirup sorangan bari jeung can karuhan meunang kabagjaan. Langit beuki hieum, wanci geus reup-reupan, sora adan geus kapireng di kajauhan. Kuniang Wira cengkat, sorog ngadeuketan jandela, blug ditutup, geusan bukaeun poe isukan. Kitu deui anu keur dirandapan, saheulaanan mah diteuneun heula geusan guareun dina poe saterusna. Pamiarsa sadayana, waktosna barantos tenyekapan deui geuningannya. Cag urang tunda ilalakon Wira, insyaallah kin urang lajeng dina episode anu ka-17. Cing kararomen palawargi sadayana, kinten-kinten saha tah nya tersanggana nya keun we kitu da abdi kitu terang teu kantos maca heula ieu carios. Salianti ngadongeng teh saleres nama menikmati oge gitu dongengna itu nya. Jadi seakan-akan janten sami wae gitu terang naon ngemutan gitu menikmati oge dina lalakon ieu dongeng teh nya carita teh. Kira-kira saha sok kararomennya. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanjuang siang, urang teuneun di haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.